Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wargi Mang Dedi baraya ki Sunda. Boh di tanah air atau napi di mancanagara. Mudah-mudahan Allah sadayana aya dina sehat walafiat para rezeki jauh tina balai. Alhamdulillah danget ayeuna Mang baris neruskeun ieu carita Talaga Getih bagian anu ka-58. Sakumaha nu kantos di Bandungan midahan can nu katunda bagian anu ka-58. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam di peuting nyatana di sisi talaga khususna atuh harita tarungna Abah Dawuk jeung jurig buntung hulu harita teh cenah eta jurig teh eleh ku si Bah Dawuk. Nah nya eleh tah langkung paosna mah mangga urang Bandungan deui ku sadayana. Nu mudah-mudahan ieu carita tiasa ngahibur ka urang sadayana. Mangsa alam harita teh beuki lila beuki peuting bae. Breh atuh di sisi talaga aya 3-4 jalma di antarana atuh Bah Dawuk harita teh diriung pituluran nyatana ku Darja si Godek Katut si Gojin. Ngocakna atuh jurig hulu mundur dina tarung. Si jurig hulu jejeritan ari sirahna teh gugulutukan bari jeung sumekna calawak. Teu beda we kabas anu keur nandangan ka nyeri nu pohara. Sanggeus aya kana sawatara waktu akhirna les jurig hulu teh ngaleungit ilang lebih tanpa karana. Nu aya teh ngan ukur tinggal keris pusaka we gegaman Abah Dawuk ngagoler we dina taneuh. Samalah sorana anu tadi jejeritan oge ayeuna mah beuki lila beuki laun kawas-kawas nu ngajauhan nya nu akhirna mah jempe jempling teu kadenge nanaon ngan hawar-haware meureunnan kadenge sora bangkung nu kangkengkong patimbalan jeung bancet. Ya cek Abah Dawuk harita rumenghap narik napas panjang bari jeung terus ngusapan kesang anu renung dina tarang. Hate ngarasa lugina gontoyong atuh ngadeuketan keris pusakana anu ngagoler we. Terus kop dicokot ku manehna sup dibebeskeun deui kana warangkana. Sanggeus kitu mah ret atuh ka Darja jeung baturna anu duaan. Harita keur coloho kawas anu keur bingung terus atuh harita nyamperkeun Bah Dawuk teh bari jeung seserengehan. Geus lengkasan ngai mah barudak. Itu diguli geus aya ku ngai. Ayeuna mah urang mantog bae yuk. Muntong lila-lila ya jadi hayu urang nindak mulang. Cek Abah Dawuk bari panon melong kanu tiluan. Jika nu heueuh awas ting katembok ting teu nutuluan teh. Ngadenge pangajak kitu atuh ti Bah Dawuk pok harita Darja. Aduh, Abah. Nah laras ayeuna mah atuh si jurig hulu teh tos eleh. Sarta moal ngaganggu deui ka abdi tiluan, Abah. Terus pisan, Bah. Da moal datang deui ta si jurig hulu teh, Bah. Duh, abdi mah hariwang sok sieun kurunung deui ka dieu teh, Bah. Darja jeung si Godeg meh bareng tumanya ka Bah Dawuk. Da puguh hati leutik nama keukeuh we ngerasa hariwang turus salempang
sok sieun si jurug hulu teh masih ngincer ka maranehna. Ngadenge pananya kitu atuh ti Darja jeung si Godeg pok harita Abah Dawu. Ya. Nya naon bah? Ya muga-muga bae moal. Ari sabit bab tadi semutna si jurig hulu kungaing kana pisan ku kari pusaka pagagaman aing. Da biasa da mah kajen jurig setan siluman jeung genderuwo ge sabangsana. Da mun kakeunaan ku gagaman ngaing, pasti bakal hancur jadi lebu. Malahan mah mau bisa menyat deui. Da ingan ukur lah. Kali dua kali jurig setan siluman. Lain hiji dua atau tilu opat, kabeh bisa eleh ku ngaing. Malahan na kabeh oge waduh. Datang deui ka ngaing. Cek Abah Dawu. Bangun kadi kacida pisan ngarasa yakin na teh. Ngadengi kitu Darja jeung baturna atoh. Naon sababna atoh? Lantaran ayeuna mah nu jadi buah kasieun teh geuning geus eueuh. Aduh. Jantan kitu nya Abah. Ye. Nya heueuh. Syukur atuh apami kitu mah Abah. Kuring ayeuna ngarasa regreg moal loba ka hariwang jeung hancewang. Ya heueuh bae. Tapi gade ulah poho sarta ulah wani jalir jang diucapkeun ku ngaing ka dia. Duit anu geus dijanjikeun rek iraha dianterkeun ka ngaing. Cek Bah Dawu inget aya kana duit mah. Geus pok deui nanyakeun masalah duit. Ge, aing embung seuri ieu. Gayang seuri aing nyanya jawaban ti maneh ye. Cek si Abah Dawu harita bade jeung neuteub ka si Darja nu nyarenge. Duh Abah, tak ada hariwang tur salampang ku masalah eta mah margi. Abdi moal jalir tina janji. Antosan we saengana tangtos artos atuh bakal kasangakeun ka salira Abah. Ida. Ke lah. Mung api teh nyuhunkeun lah sarantos. Kirang langkung saminggu we. Je. Mau bisa kebawa ka ieu da ku ngaing. Atuh. Margina aya margi daun. Margi apan ari artos anu jumlah ageng kitu mah kedah disayogikeun heula. Tak kitu atuh Abah. Cek Darja minta waktu anu lilana kurang leuwih saminggu cenah. Pikeun ngayakeun eta duit anu geus dijanjikeun ti heula-heula nyatana ka Bah Dawu. Sakedapan Bah Dawu harita ngaulang. Lila ku lila. Ye. Jagang bae kitu mah. Tapi omah waktuna ulah leuwih ti saminggu. Sebab duit na rek dipake pikeun babahanan ngawin ngaing. Da punggu waktuna bulan hareup jadi moal lila deui je. Duh. Mangga Bah. Cek kada salampang tur. Ulah pokona ulah gaduh emutan lain-lainnya. Pokona mah beres Bah. Ye. Ayo udah. Geus bae tong ngobrol bae jadi. Mending ayeuna urang nindak bae. Daripada ari dia arek terus mantok makan kagogobrog dia nya atau arek milude ka ngaing ka imah ngaing ieu geus naga. Bah Dawu tumanya kanu tiluan bari malong. Ya abdi mah bade teras wangsul we karodompok atuh Bah. Ya da tos caket ieu atuh ti dieu mah margi ari kedah miring deui ka pasir nang kamedeuh pan jauh. Sarangna deui apan lembur abdi mah di dieu Bah. Haha. Nyeo je. Nya bae apa lembur dia mah kabeh di dieu pisan. Jadi rek naon kudu jauh-jauh ka ditu nya. Nya lamun kitu mah ayo bae. Urang nindak masing-masing bae. Tapi ketang tu urang bakal papisah di sisi lembur bae je. Nuhun balah kitu we atuh. Cek si Godeg harita ngawakilan baturna. Nya sanggeus kitu mebring we opatan harita arindit ninggalkeun eta talaga. Leumpang bari jeung ngobrol ngomongkeun kajadian anu cikeneh ka alaman. Teu karasa bekelila beuki jauh anu laleumpang teh. Nu ayeuna jog anjog ka sisi lembur regreg saarea ari reunpok Bah Dawu. Dah. Geus bae da di ka dieu. Ngaing babarengan jeung ngaing. Jik bae ayeuna mah geura mantong ka di imah dia masing-masing. Ari ngaing mah
Dan teruskeun di lalampahan ngain. Bungu jauh kene kanggo goblok teh. Ya bah, padahal mah atos we atuh karorompok heula bah. Sajabiti kitu teh tos wengi deui teh. Kumaha bah tah lamun ngendong we atuh. Ceuk si Godeng. Manehna jidik dadaku namah nyandet ka Bahdaw. Sabab heueuh kaayaan alam harita teh geus peuting pisan. Jeung deui lemur pasir nangka teh kawilang anggang pisan. Lamun lempang mah tangtu bakal meakeun waktu kana 2 atawa 3 jam. Omongan si Godeg harita disarung sungkuh omongan si Gojin. Nya bah, leres pisan bah mending oge atuh karorompok we heula. Tang teh urang ngopi di ditu teh. Supados dekati isan teuing Abah. Sajabiti kitu, tang tos Abah teh capek. Margi apantos gelut ngalawanan jurig tadi teh. Cek si Gojin sarua manehna oge milu nyandet ka Bahdaw. Ngadenge pangajak kitu sakedapan mah Bahdaw kleng ngahulang. Lantaran are hate leutikna mah hayang geura balik we ka lemurna. Sabab boga kene urusan anu sejen. Pok harita, ya. Namun kitu mah hayu bae ai teu nanaon, kitu ge milu ka dia. Ngaing nyimpang heula ka imah dia. Mane? Ya, tapi moal ngurep ngaing. Moal molor kokojoran ngaing gua. Hayang leureuk bae asa kedeung bae mah. Jeung di memang bener ngaing hanaang hayang nginum ieu. Jeung hayang udud. Cek Abah Dawo. Nya tujuan nya sanggeus kitu mah bring nu opatan teh laleumpang deui deuk kajugjug ka ibahna si Godeg. Urang jojo ringkesan alampahan nu opatan. Teka catur lila di jalan, teu lila oge atuh geus nepi malah terus si Godeg harita. Kaketrokana panto bari jeung gegerohan ka indungna. Ma buka panto ma. Si Godeg gegerohan gebok kaketrok ongko. Ta indungna teh nu katelah ma iroh tapi sakadapan macan aya anu ngawalon da pugu indungna geus sare nya terus si Godeg harita ma ye aing mah ma ieu kuring yo sok buka panto cek si Godeg harita gegadoran deui atuh sorana rada bedas batan tadi ari ma iroh anu keur sare di kamar harita ngurejat hudang terus turun tina pangsarean. Gura giru mulu kena panto ragama ngalaan tula kolot terak reket berai panto engam. Terus atuh ngelokeun sirahna ti lawang reet ka anakna nu keur ngajajanteng di buruan jeung 2-3 baturna. Pok atuh ma iroh. Nah balik teu meuneh peuting-peuting stoin sia hujang. Nah Gusti mana ari ulin teh meuni ngampleng. Ya mah lah. Pugu mah kuring teh kapoekan di jalan. Maduh hampura we nya. Lamun geus ngaganggu ka emak nu keur sare. Nya pugu keur hees mah teh. Meuni heura erowas dihudangkeun sejak kagentak. Cik atuh isuk deui mah ulah kitu jang. Ya lah malah. Sok atuh bisi tunu mah teruskeun heula we sare teh atuh. Cek si Godeg neta sare deui ka indungna. Lantaran karunya bisi tuduhun kene. Da pugu atuh geus peuting pisan harita teh. Geus tuduh pisan kitu oge tuh kami. Arek tuduh kene mah teh nu geus hees deui. Cek ma iroh bari jeung ngaleos ka jero imah. Geblus deui we ka kamarna goledag atuh kana kasureup deui we sare teu malire ka anakna. Ari si Godeg sapara kanca harita teh terus bus ka jero imah dituturkeun ku Abah Dawuh salaku tamu. Darja katut si Gojin oge gupdek dariuk ngariung jeluan. Ari si Godeg kabat nurut ka dapur. Dekul atuh mirunseun sok nagogeun seeng dina luhur hawu. Terus naheur cai maksudna mah deuk nyuci kopi cenah. Teu lila antarana cai geus ngabangung harita teh.
Nyen kopi 4 gelas. Malahan matela oge geus rengse terus dibawa atuh ka tengah imah saur diasongkeun ka hareupeun nu tiluan. Nu atuh bahasa tah cai kopi panas kene yeuh. Atuh lumayan we supados teu katerisan teuing. Mun hapunten we baduh. Wirehna teu aya pisan rencang da yeuh. Ya. Jangan bae juga beol. Aing beudi pisan. Tidak daun dari eueuh nanaon bah. Cek Abah Dawuk ngawalon beri kadawak kana gelas anu diisi ku cai kopi. Kitu deui atuh Darja jeung si Gojin narurutan. Nya terus kepoh ditiupan launan regot diinum karasa meuni haneut kana tigoro. Trung we haritang ngararobro sagala diomongkeun ngaler ngidul tepung hulu buntutna. Sang geus aya kena sawatara waktu lila nambah Dawuk. Terus amitan kanu tiluan cenah deuk bari ka pasir nangka. Sanajan dicandat-candat oge kekewe Bah Dawuk teh hayang balik wae. Nya atuh teu bisa mejar kumaha. Harita kene juru turun ti imah. Si Godeng malah didajapkeun ku si Godeng nepi ka beruan. Bisa terusna ngagedi gue. Bah Dawuk teh indit lempang sorangan semu anu rusuh dipiri ku sora jangkrik dikendangan ku sora gaang. Anu memang reang patembalan jeung cari cangkas. Sadengkeun atuh si Godeng jeung baturna sabadana Bah Dawuk ngencis indit teh maranehna sapsup dewe ka jero imah. Kulantaran kaayaan teh mangsa alam geus liwat tengah beuting. Samalah maharek ngagayuh kana janari. Darja majeng si Gojin tiba balik. Terus ngarendong di imahna si Godeng. Ari sararena ngajalo prak padu ngagoler di tengah imah. Patulaya ngan seukur amparan anu samak misrawi sisina. Malah dibantalan ku anggal anu geus lepet pisan. Disibut ku samping sarung anu geus berlelo beakar. Tapi ari geus ngarasa tunu masuk sanajan ukur dina kaayaan kitu ge. Akhirna mah teu loba dipikir. Tiluanana atuh harita pating goledang. Terus reup sarare tibra teu inget di bumi alam. Kasubri para wargi, cag urang tunggah heula kaayaan Darja anu keur ngenong di maneg si Godeng katu si Gojin. Anu harita keur sarele tibra teu sakedeung tunda sakedap. Insyaallah kaharep kasampeur deui kaayaan si Godeng sabatur-batur. Kiwari urang pusirkeun perhatian urang nyatana ka kulawarga na Juragan Subrata. Mangsa alam harita ngagayuh ka mangsa subuh. Malah kadenge jeledur kadenge sora bedug anu ditaklo di masjid. Dituturkeun ku sarahaleangna anu ajan tuning matak lahar jeung matak waras. Urang lembur Cibodas geus harudang, malah geus loba anu ngencis arindit muru masjid pikeun ngalaksanakeun ibadah salat subuh berjamaah. Jang-jang peuting geus nyingrai cahaya parebat hibar ti belah wetan. Cai ibu nagarena menjina dangdaunan ari hayam jago geus reang kongkrong. Ditembal ku sora manuk puter anu recet dina dahan. Jikana bae geus arapa deui lamun moali yen moalilam oge bakal datang alam berang. Nya nu saterusna mah atuh parasahat Batara Surya Medal. Cahayana koneng umnyang jiga endog beubereumna. Nyaangan buana panca tengah. Kasugri para wargi, kiwari urang pusirkeun ka bumina Juragan Subrata. Juragan Subrata sakabehna harita teh geus hararudang di. Di antarana Bi Acih Ibu Halimah geus kaprak-keprak we di dapur sabab geus biasa wayah kitu masuk beberes jeung nyadiakeun kadaharan. Neng Ratna keur nyapukeun kalakai garing di buruan. Cabut keur kitu trojo atuh Juragan Subrata anu geus sagedangdan. Malahan mareg atuh Neng Ratna eureun sasapuna terus ngaret ka bapana bari jengpok harita. Ulah jeung anjing ama. Bade angkat ka mana mun parantos saged kitu.
Nya punggu amat teh rek diam kulah ayeuna teh. Ari sabab asa deslila teu diteang teang. Hariuang rat lauk bisi bea ku sero sarta kabeneran ayeuna teh poe Minggu. Jadi amat teh moal indit ka mamana. Oh, jantan amat teh bade neang kulah. Pami kitu mah angkat tong hilap pami nulihna ngantun lauk mas anu arageun kanggo paisieun ama pergi tos sadalami abdi mah teu maes lauk. Kali gitu make balikna marek bawa lauk emasnya lain ari hidap hayang pais emas atau ari digoreng Dipais asap digoreng komo. atuh gitu mang kumaha ge resep merenya keke ibu ka mana itu Juragan Subrata nanyakeun Bu Halimah bojona anu ti tadi ti katempo. Ibu menuju di pawon ama sareng biaci nuju beberes. Atulah ya amare bebeja heula ka indung maneh sabab lamun indit-inditan teu bebeja karunya sok bisa neangan. Sumona ngatu ama Leos Juragan Subrata ka jero imah terus buru ka dapur gok amprok jeung bojona malah amitan cenah mah rek indit neang kulah alias balong nya sanggeus meunang idin mah Juragan Subrata gurag giru asup deui ka jero opana duduk kuilakan terus dipake terus make kacamata katompo tagog nami gagah Juragan Subrata teh kawan tu jalma jegun beunghar dangdanan cok beda ti batur bareng jeung kitu torojo atuh Darma si Cikal muka kara kaluar ti kamarna. Berangkat ke mana mah menitos gaya gading ama teh. Punggu ama teh rek neang kulah alias balong Darma yuk bisi rek nu mamempeng hidup tegawe urang ka kulah we ayeuna mah tah engke balikna urang sakalian neang sawah nu belah kaler. Mangga tuh ama pami kitu mah kaleresan abdi oge aduh terserah doami teu ningal kulah sareng teu angkat ka sawah itu deui. Ya sok atuh beberes memang bener dari sapopoe mapan hidup teh oleh sibuk jeung sibuk we ngurus pausahaan. Lah ayeuna mumpung aya waktunya itu gitu jalan-jalan we atuh bari jeung olahraga. Leres pisan ama nuhun. Mangga atuh ama ti payun atuh. Yo. Nya sanggeus kitu mah jeru tarurun ka buruan. Terus berlalimpang bareng we duaan adek ngang kulah cenah maksudna mah di tengah jalan gok amprok jeung urang lembur anu rek arindit ka sawah atau ka pagawean atau ka kebon aya oge nu rek indit ngarit jeung sajabana nya terus saya ceritanya tapi terila nu satuwina mah berade we Mariang teruskeun hanca lalampahan sewang-sewangan. Juragan Subrata jeung si Cikal teka catur lila di jalan. Juragan Subrata jeung Darma geus anjo ka nujung tapi kacida matak heran. Naon sababna? Sabab eta kulah teh loba jalma urang lembur anu keur ngarogrog. Lantaran poe harita memang mangsukron teh jeung anakna anu katalah si Dolen malah dibatulan ku Jang Uca sobat medokna keur ngabedahkeun kulah sarta katempo caina oge geus saat ari laukna atuh geus diwadahan kana kalama nya nempok kitu mah puguh we Juragan Subrata jeung Darma teh ngerasa kaget malahan mah terus we buru-buru serog ka hareup sesalemek ka pelebah urang lembur anu ngagimbung harita keur ngagara limbung we di sisi kulah. Punten cing atuh ka sarisi aya naon eta ieu maka jeung ngagimbung di kulah batur teh. Aya awas. Cek Juragan Subrata beri sesalenak ka hareup dituturkeun ku Darma.
Ret atuh sakurnu aya di dinya teh meh bareng kabeh ngaralieu ka Pasubrata jeung ka anakna. Nu harita kakaradatan, berjeng terus atuh harita nyaling rai mere jalan. Baranggok ka hareupuguh we atuh Juragan Subrata ngajenghok kitu deui Darma sabab nempo kulah anu caina geus reksaat. Ari Mang Sukron jeung si Dolen anakna katujang Uca keur patingku cuprak we nyairan lauk emas. Malah aya sababaraha urang barudak kalakian pipilueun nyairan. Ceceretna cenah ku ayakan teh sabab nempo kitu Juragan Subrata ngerasa kaget. Hauk atuh harita anjeunna nyentak ka Mang Sukron. Bang Sukron, nanaon lagi teh? Nyabet jeung wani-wani atuh ngabedahkeun kula batur. Cek Juragan Subrata berjeng nulak cangkeng. Pamunteunna katar meuli bari beureum. Ari Mang Sukron anu kerenyukan laureng atuh eureun kitu deui si Dolen jeung si Uca. Nya terus atuh ngaliuk bareng Juragan Subrata. Anu harita keur ngapedega berjeng nulak cangkeng di sisi kulah. Geuning Juragan haturan akan ulejeng enjing. Ulejeng enjing kumaha ieu teh? Ulejeng enjing 7 mulut. Geus teu perlu bahasa kitu patut kuring mah. Sok mani oge geura jawab yeuh. Nah aku naon Mang Sukron? Nake wani-wani ngebedahkeun kulah batur. Jeung deui rek dikamanakeun eta laukna teh. Apa kata teh kulah kuring? Malah laukna oge tangtu lauk anu kuring. Terus nah make jeung dialaku Mang Sukron. Juragan Subrata ngomongna tatag jeung tarik da puguh atuh keur amot teh meureun. Ari Mang Sukron harita rungah-ringeuh katara awakna meni ngaleper. Sabab atuh ruas jeung can ngarti cek pamikirna. Nah Juragan Subrata datang langsung hohoak ka manehna. Ari jalma-jalma urang lembur harita ukur narempokeun bari jeung patingku cowas kecowis haharewosan jeung baturna. Mang Sukron, Abdi, kunaon kalah ngahuleng? Cisok geura jawab naha anjeun teh make wawanianan ngabedahkeun kulah batur. Jeung deui Mang Sukron. Boga izin ti saha eta teh? Lamun kitu mah sarua we jeung malin ngeureunnan. Alah. Sumuhun akan Subuh naon ieu teh? laras. Jisim abdi teh sun rumaos pisan parantos ngabedahkeun kulah juragan. Nanging kumaha ieu teh? Da sanes maksad bade malin abdi mah. Wantun ngalalauk ti dieu sote apa tos kenging izin ti salira juragan. Piraku agan hilap deui. Keke. Mang Sukron, Abdi, kumaha ieu teh? dedengean teh geus meunang izin ti kuring. Laras. Astagfirullahaladzim. Nah iraha kuring meuli izin serba kitu. Apan geus rila urang teh teu panggih. Asa teu ngarti kula mah teh. Jeung deui lamun poho bet asa piraku. Sabab kuring teh apon. Najan geus kolot oge heueuh, tapi acan ngarasa pikun mah cik sok. Sebutkeun anu jelas. Nah iraha kuring mere idin pikeun ngabedahkeun kulah sarta ngalalaukna? Sok jawab. Punten. Ku abdi lah sakedap. Sok atuh sok. Mang Sukron, abdi kumargi abdi kitu deui atuh kalihpun bapa teu ngartos kana ieu kajantenan. Dumasar kana cik sok atuh mangga geura carioskeun geura dongengkeun heula. Nah kumaha ieu teh? Apan sasauran pun bapa mah cenah teu kantos masihan izin. Nanging naon margina atuh Mang Sukron wantun ngabedahkeun kulah pun bapa. Cik Darma harita bade ngomongna leuleuy we dah. Maklum atuh terpelajar manehna mah. Teu hohoak ting kawas bapana. Sabab karunya cenah ka Mang Sukron anu katemponna muni pias sarta awakna ngagibrig ngadegdeg.
Cisok mang. Kumaha kang ngawitanana? Kieu teh Aden. Ari anu salaras nama mangga kuput mang bade didongengkeun, bade diterangkeun supados kauning aku Aden kalih tuang rama. Tah kitu, mangga lajengkeun. Kitu deui atuh ka uring aku sadayana we kadang wargi di dieu. Margi mang teh sok sieun bilih aya nu nyangka bangsat lauk. Kapun mang. Mang Sukron, Abdi Aden. resuk mangatu enal geda carioskeun mang. Supados kahartos sok. Barabat atuh harita. Mang Sukron ngadongengkeun naon rupa kajadian anu geus kaliwat ti mimiti panggih jeung Darja dina mangsa ngaliwat sarta terus nawarkeun lauk. Anu cenah mah geus meunang izin ti bapana. Sakabehna didongengkeun kalawan rinci anu diliwat da pugu atuh ngarah ka harti jeung kasaksian kudu sakur araya dirinya. Ari Juragan Subrata anu keur ngabandungan atuh barang ngadenge omongan anu dipedar ku Mang Sukron. Puguh we atuh meuli puria buncelik panon molotot beungeut beureum huntu kakarot. Sabab ambek nyadak tanaga nyedak. Ambekna mah kadarja anak anu geus jelas-jelas ngabohongan ka batur. Wani-wani ngajual ngaran bapana keur kapentingan dari pribadi. Tah, kitu Juragan oge Aden. Cariosan anu salengkap masun margi pun mang teh wantun ngabedahkeun ieu kula sareng ngalalaukna teh eta mah mangga we. Sanos bade ayeuna kaneh oge mangga geura taroskeun ka Den Darja tuang putra. Supados sagala rupina ieu persoalan teh janten jelas sarta kauninga ku sadayana. Itu cek Mang Sukron mungkas sakabeh omonganana bari panon melowong ka Juragan Subrata. Ret atuh Kajang Darma muka tempo keur pating haruleng. Lantaran naon? Lantaran ngarasa keuheul era ongkoh jeung teu ngarti dikana polah Darja. Nu beuki dieu teh kalah beuki ngahana-hanakeun, kalah beuki ngahaja-hajakeun kawas-kawas anu hayang ngawiwiran ka bapa sakula warga. Kitu geuningan amah ieu kajantenan teh sadayana oge gara-gara Darja amah. Ya Allah Robi, nah meniku asa kacida-kacida teuing maneh teh Darja cek Darma meuli gogodeng terus ngareret ka bapana anu katempung nih reng hapranjung kawas namah keur nahan amarah anu ngagolak dina jero dada. Alah Mang Sukron, Abdi Agan. Mang Sukron anu bieu didongengkeun ku Mang Sukron sakabehna oge geus kaharti. Jadi lauk dijual ke Mang Sukron teh hargana sabaraha? 50.000 sakulah sakatana pisa balong Agan. Tapi nah ari Mang Sukron teh boga pikir. Jeung deui naha Mang Sukron teh nanyakeun heula ka kuring. Apan anu boga kulah teh kuring. Sarta anu melak laukna oge kuring lain si Darja. Matak naon atuh lamun sing apik jeung taliti. Terus tanyakeun langsung kanu bogana. Sok sanajan sono kene kan hanya kal mangsa cekap waktu cukup cog ieu carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana insyaallah Madeli baris neruskeun ieu carita baris maluluh ka bagian anu ka 60 na alunya. Hatur nuhun lo kumarupi perhatosanana urang kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.